Assalamualaikum Ji. Kang Haji. Oh, mohon silap. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam. Mana si Aher sorangan? Lembe teh tos disamper ku abdi ka Bumina, namung nuju pasya sareng bojona. Tapi da pemitos beres mah tang tos ka dieu. Aya masalah naon deui wae eta si Aher. Make jeung kudu papasian jeung pamajikan. Dibereskeun teh ku di dinya. Teu wantun Kang Haji. Tetep abi masalah naon? Sieun Kang Haji. Nu hiji nyepeng mutu, nu hiji nyepeng coet. Bahaya gitu mah masalah naon deui nya si Aher ya. Tapi arek dia Kang tos bakal ka dieu, pemitos beres eta ge pasiana Kang Haji. Duh. Aya Kang Haji, Aher aya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di mana wae Aher? Telat datang. Ti saprak harita geus dahar tutut. Anjing. Keluar teh konsep. Jadi sok tina saprak hari itu nyaing mah kadinya da. Siap. Sok di saprak eta. Ti saprak harita kuring ngedahar tutut. Kuring fasaya jeung pamajikan. Kuring teu bisa modal. Berat ya masalah Aher. Bulan bisa ngobaran teh eta si Aher ka teu tututna cenah. Dirojok Kang Haji. Kumaha mun dirojok Aher sanggup teh maneh eta supaya tutut keluar. Teu beunang dirojok ieu. Kena cari masuk. Dirotong nyebutkeun teu beunang. Tong nyebutkeun teu beunang. Kunaon rojok. Kaji gitu. Kunaon dirojokna kaji gitu. Eta gitu. Kayak orang nanyakeun ka Pulan. Kuling ieu cek Pulan teh. Goblok. Lagi. Sok, dat. Sok. Sana ngomongna itu. Si Aher ngomongna. Kadan seri. Dirojokna kunaon Kang Haji gitu. Sok. Dirojokna kunaon Kang Haji? Bulan Kulan Kang Haji. dirojokna kunaon tah anu supaya keluar eta tututna. Kulinggis Kang Haji. Kulingis Aher. Yeay. Gila, kulingis Aher. Gila, siap. Siap. Kulingis Aher. Naon aing kakarangan konten ke. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Coba teruskan. Kulingis Aher, sanggup teh.